karek kamana kabayar teh. Serap euy ah. Aku akan merebeja sama kamu tentang kesakitan hidup dengan emosi yang mengental, tentang cinta yang luka seperti gua yang mengamuk. Kenapa harus aku yang selalu menjadi bahan olokan? Kalian saja jadi bahan bangunan, biar kamu bisa kuliah. Aku mengeluh dengan hidup ini. Aku selalu dicurigai. Aku bertamu ke rumah orang, dibangsatkan. Aku ngetrekan awewe di jalan, dicopetkan. Aku ke Indomaret, dituturkan kasir. Marukana orang rek mau nya da emangnya banget orang mah banget siksa. Aku mengeluh dengan hidup ini. Aku melamar kerja diterima, pajarkeun kurang tatoan. Please deuleu beb, ini mah bukan tato, ini mah balas bogo. Samarana urang Sunda disebut ayah, disebut ayah. Kamana atuh? Urang Sunda, kamarana. Urang Sunda, kamarana. Urang Sunda, urang mana? Urang Sunda anjeun saha? Atuh si Kabayan. Urang Sunda, lain si Kabayan, si Kabayan. Urang Sunda ulah jadi si Kabayan. Aga aya dongeng alus ieu mah dongengyaan. Sasatoan di leuweung rapat. Ngabang-ngabangakeun paloba-loba anak. Waduh, cek marmot, dewek. Sakali anakan teh nyon pika 8, pika 8. Waduh, orai nangtung. Orai sakali megar, anak aing pikeun gaya 30. Waduh, cek ieu cek kutu anak urang pika 100. Cicing terus ngalir ke mau, kumaha sekarang mau? Mau nangtung lalaunan leres simprima anak temu hiji, tapi caratatnya hiji ge mau. Mari rame-rame kita kumpul tinggal kebun. Bukannya nyanyi dulu, mari kita nyanyi.
ayang-ayang bunggung goongna rame menati wasanu nu jadi wadana nah maneh kitu tukang olo-olo loba anu biru ruket jeung kumpeni niat jadi pangkat katon kagorengan ngantos kanjeng dalem lempah lempi lempong aduh pipi jeung ompong patoknya dengekeun kumaneh urang dek kata berkait seperti maneh tadi lamun urang atos kawin wincik hiji-hiji jimat urang rarangken ti hareup leupeting si Nyai Sare rek kumaha urang rangkul cinta rapi tingara raina nah bet emut mutiarana kate embong bongkok lalaunan bari anteukeun si badu dudut tali kutang tangkep kana susu suaikeun sampingna ngahabet pala Sakuan. Coba tuh, itu sakuan. Beta.
urang silih paheutkeun dedesaran asih urang duaan tandrakeun sok tekan ayeuna mah ulah sibuk saling dunia dunia urang dugi ka paling pagi-pagi nanti akan pulang sulaya sampai saat berjanji pulang mengancam saya asing akan bahagia benar dunia dia salawat dunia pulang kerja dunia sesamatan walena cocok sareng harapan baby I love you so much Cicing atuh gulungan urang kudu kumaha urang geus era kudu leureun jeung bapak beangan gawe ka ditu ka dieu teu aya hirup teh membre teu boga gawe beangan pita majikanna jadi hese mahnya kudu ngaributkeun dana BAP ah isin jeung karunya ka PRT nya PT nah beungeut beunang beuti teu nyaho nah beungeut urang beuti teu nyaho nah beungeut maneh beuti teu nyaho nah beungeut urang beuti jangan hayang jadi jalma beunghar teh jangan nganggoga duit untuk pendahat jangan hayang gawe di kapal pesiar jangan teu boga modal awak teu bayar jangan mun dipikir eta beuti jangan kurang sirah kurang teh malah beuti jangan jika batur ulin ka awewe geus teu kuat 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 aya kawin aya kawin Entah pukul, ya kira-kira itu kumaha ya. Coba itu pengaturan itu nonton di panggung ini panggung di kemarin sana gue kene baik. Coba aku mau pergi ya. Sekedar kita pengantin habis datang waktu ya celaka ya. Jum ya sini ngacitin wae ya protokolnya ya. Kumaha ya jam seberapa kira-kira anaknya ini kayak. Aduh guys, betul mau cari. Kosinan kan bapak pakai gitu. Kumaha ngerti jadi beres. Lagi nyusul itu ayam tenang mana ayat tenang baru kau tak nyusul gede. Hansip tuh, ikhlas. Hansip tinggal hansip itu nanti kamu beli mobil para antri itu. Tuh piring. Mana? Aduh.
Lah ini gimana masuk karo luas itu malah pasaran disebut narako. Aduh, kira-kira aku dong tok karo luas itu ya. Coba tak jalan-jalan tapi nyata banget tak solusi aku yo pula cinta. Tenang tak itu shotnya juga belum masuk. Aduh, ampun. Coba. Aduh, nah itu tuh datang tuh, lihat tuh. Nah, bener. Panganten pamegah sareng kulawargi kawan diiringkeun ku para modang sareng pasungki. Wilujeng sungki sareng undang kulawargi si panganten pamegah sumangga kali ditempatkan sareng pasti diiringkeun. Ini jenenge aku minggir aku. Nah, pasti ada. Kita pancing oleh cicing main bibinya tuh. Tapi nyata panganten ada kita jadi itu. Moscato is frizz in the bottle, it's Nicky full throttle, it's off. Shimmer in the bottle, we winning in the lotto, we dipping in the pot of blue flow. Getting so good, it's tripping on wood, get a ride in the engine that could go. Chat kah?
Jalanku sasat, hatiku poek, awakku ringsek saat kamu menyudahi hubungan yang sudah lama kita lakukan. Kamu pergi tinggalkanku menuju rumahmu, naik angkot Majalaya Gede Bage. Hanya karena aku ngadupak banget kamu yang indah dan menawan itu nepi kasui. Serap ini mah. Serap. Tinggal ginilah sama yang namanya cinta kodong angsa peng kodong goreng kira. Kenapa sih cinta itu ikat sebelum dunia kira? Kadang baik, kadang enggak, kadang enggak, terus enggak, baiknya mangan 1%.
kau nelpon dulu sahabat waktu kita zaman kergawalan pas. Petri, dengar aku. Ini aku, SpongeBob. Aku butuh bantuanmu. Petri, dengar aku. Ini aku, SpongeBob. Aku butuh bantuanmu. Petri, dengar aku. Ini aku, SpongeBob. Aku butuh bantuanmu. Ketika mimpimu indah tak pernah terwujud, ya sudah, apapun yang terjadi bukan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile, well, it ain't hard to tell. You don't know, you don't know you're beautiful. Siang malamku selalu menatap layar tempatku untuk online. Update terus sampai mampus. Jempol jarinya biar tambah kurus. Mention teman nyampah di timeline. Lupa kerjaan asik sendirian. Mak lengana, dia tadi. Bukan nanti deh. Memang belum beruntung, gagal dan selalu gagal lagi. Hatiku tetap dekat dan karena berat. Kalau kamu sendiri, kamu jangan sedih, jangan galau, jangan pusing, jangan dipikirin. Kita goyang dua jari, kanan kiri, puter-puter jari. Ayo kita goyang dua jari, biar kita happy, goyang sampai pagi. Ayo kita goyang dua jari, biar kita happy, goyang sampai pagi. I make your speakers bang. Afrika, iya, ada yang baru nih. Apa? Pakai ini dulu ya. Udah siap? Udah. Pusing banget, pusing banget, pusing banget, pusing banget. Bunda, ayo saya mah. Saha di luar, saha. Abi di luar yuk. Oh, Abi di luar. Punten. bapak teh pada papi. Kagak awe Abi mah. Jangan beban.
Nah, nanti membalik ke warung. Oh, manawi teh lagi naroskeun nolengok. Semua naon nolengok suka pupuk reno, bala-bala reno. Bawi teh. Ieu teh naon wae di dieu tuh. Mangga tuh cari-cari kami cari ke. Pasal dia yang dipayung pakai amsal. Mangga. Ieu teh saha ieu? Pakai jengkuda kira-kira sirah di kacamata hidung di peting-peting terdapat kapoek mana-mana oh iya ada poek oh tukang pijat nih sahangaran manis saha imah di mana sahangaran manis saha anak basah sahangaran manis saha yang jadi saha sahangaran manis saha Namaku Tiratu, oke. Lahir di kota Balikpapan Java. Profesi aku banyak. Yang peragawati, yang foto model, yang sekretaris, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. sahangaran manis saha imah di mana sahangaran manis saha anak basah sahangaran manis saha yang jadi saha sahangaran manis saha Kan abdi teh Madonna Tea. Gatot cara penyanyi seksi dunia. Kan abdi teh Demon Tea. Kan abdi teh Indonesia. Teu harta, teu harti, gaduh rente, siang bengi, nu tujuti. Rasukan kabayan, dapihan cahayana, dan dosan sederhana, kejadian. sudah ku daki gunung tertinggi hanya untuk mencari di mana dirimu sudah ku jelajahi isi bumi hanya untuk dapat hidup bersamamu. Everyone can see. Menitikkan tetes hujan pertama di imun-imunan hati, cintamu membuat aku kukucuprakan di dalam telaga sunyi. Ingin rasanya aku ngadirik kepala bahat ini, wahai sang Adam, bersamaan dengan si mama yang kalau nitah meuli minyak selalu minta pulang. Ah, aku gusar. Everyone can see. There's a change in me. They all say I'm not the same kid I used to be. Nama saya Susi, masih paling seksi. Saya dari Tasik, body paling asik. Kalau nyanyi berisik, kisik-kisik. Dangdut is the music of my country. Country, my country, country, my country.
Jangan diam aja, senyum-senyum manja. Kita bekerja, situ jangan nonton aja. Situ manggil-manggil, sweet-sweet centil. Situ suka usir, tapi langsung pergi. Benci aku, sombong aku, kaki aku. Aku lari ke hutan, kemudian menyanyiku. Lari ke pantai, kemudian teriakku. Aku bosan. Teruntukmu, seseorang yang sedang ngopepang dan anclok-anclokan di dalam sanubari hati ini. Saat aku butuh kamu. Ayang, apa kowe krungu cerita hatiku, mengharap engkau kembali. Sayang, nanti memutih rambutku, rapakau luntur tresnoku. Ada yang lagi deketin aku. Pura-pura gak tahu. Bilang cinta tapi takut salah. Kenapa? Mau bilang apa sih? Bilang aja, gak apa-apa kok. Bilang tidak. Iya gerak. Beli aku, kan duit nangke. Nganjuk. Lain nganjuk, orang teh meuli apunya. Ngan duit nangke. Ari nganjuk mah beda, ari nganjuk mah bagi orang yang tidak punya duit. Ari urang mah boga duit matungan mayarna engke. Sia tong motah teuing ka aing nya, sia tong nuduh aing nganjuk euy. Aing mah meuli ngan duit nangke ngarti teh sia ha. Bangsat mah. Ayeuna we atuh. Lain ayeuna kitu. Duit mah emang aya di imah ngan berbentuk sampai ke burit dijual jadi duit ngarti teh sia. Nganjuk ngaranna. Astagfirullah eta mah lain nganjuk ngarti teh teungeul ra ku aing sia. Ya bisi sia teu ngarti ku aing dijelaskeun eta sampai ke burit aya nu meulit. Terus codna lamun teu jadi kumaha? Dijamin jadi soalna eta jelema ti kamari geus ngainbokan wae. Atuh ya. Tah kitu atuh tadi teh emosian wae sia mah. DP-an atuh saeutik. Anjing teuing sia nya ieu teh apu euy lain Avanza. Make DP segala rupa motah teuing sia mah beungeut hideung dasar. Nganjuk. Kasep. Sia tadi ngahayu we nya ngomong unjak nganjuk. Sok ieu apu sabarahaeun ieu sok ha. 2000 lain. Dileuwihan ku aing 25. Nganjuk mah I can see you dying on me.
wani-wani datang ka dieu. Teu kudu nyaholah aing saha. Ke heula sia ek naon datang ka dieu. Ka tempat aing di dieu. Ek naon? Jaga atau omongan kade. Kieu-kieu aing teh intel. Intel lu kumaha intel? Siga sia kitu nya intel teh. Kau yang di sana, yang berjiwa lemah, mendekat padaku, raih tanganku, karena ku di sini pantang menyerah. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rap patrol on the cat patrol. Foes that want to make sure my cash is cold. Ampun boyo. Seluruh badan memang sakit, tapi hati yang paling sakit. Harus ku rasa sepenting itukah cintamu? Kita berawal karena cinta, biarlah cinta yang mengakhiri. Sekarang aku tak bahagia. Aku punya ragamu, tapi tidak hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Ku rela kau dengannya, asalkan kau bahagia. Mas, kau yakin? Hei sayangku, ini aku cantik sebagai bidadari di hatimu. Hei sayangku, bukan diriku seperti seorang ratu, ku ingin dimanjakanmu. Hei sayangku, hari ini aku cantik sebagai bidadari di hatimu. Hei sayangku, lakukanlah diriku seperti seorang ratu, ku ingin dimanjakanmu. Kamu telah dimanja. Terima kasih kepada RW 14 Komongan ya, yang mana telah menampilkan kreasi seni yaitu kabaret. Dan acara demi acara untuk hari ini sudah selesai. Dan untuk hari besok masih ada ya, masih ada kreasi seni.